Para mitra sadaya mangga dongeng kurang teraskeun anu mana mangjaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kileksa. Atuh mangjaya ngahaturkeun nuhun terutami ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mangjaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi sadaya anu parantos para mitra sadaya subscribe di Mangjaya Official hatur nuhun sekali deui. Oke, anu teu acan maka para mitra ditoel subscribe-na subscribe-na para mitra ditoel ngelocengna para mitra ditoel gitu nya. Gitu alhamdulillah tos oge anu para mitra nu subscribe hatur nuhun Mangjaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingan anu mana dongeng-dongeng di Mangjaya aya nu meratoskeun. Carios nyambung judulna karangan Kileksa bagian kedua nyaeta Cipanon Indung. Di Mangjaya Official Mangjaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kaen kabingahan kalayan atas nama admin nadahapunten bilih seueur kalpatan sareng kailapanana mangajengakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mangjaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Cipanon Indung. Ieu dongeng karya Kileksa ayeuna nincak bagian kadua. Nalika urang paturai kamari para wargi sadaya hari teh saremi nuju nyepangan Ma Usih. Ari Ma Usih teh indungna Karta. Nalika urang paturai kamari Mangjaya nyebatkeun kanyaah indung kanu jadi anak teh para mitra taya wates wangena. Estuning ikhlas ridho lillahi ta'ala. Dijelaskeun disebat ikhlas teh digamarkeun ku Mangjaya ku margi naon teh ngajelaskeunana sesah nu disebat ikhlas teh nyata teu aya harepan pamulang tarima para mitra. Estuning ikhlas kitu ridho lillahi ta'ala. Saperos anu miceun gitu para mitra. Aduh, ikhlas teh beuki wirusugana balik deui teu aya para wargi sadaya. Teu aya emutan kadinya tah model kitu duy ka disebatkeun bade ka zaman teh bade ikhlas nih. Nu emut teh eta wungkul cenah para wargi dina dongeng teh lah mangga urang teraskeun deui. Anggal etang-etang hiburan pang beberamana. Wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kileksa dina bagian kadua. Ngadenge Nyi Sarmi minantuna majarkeun teh cenah teu nyangu. Kulantaran teu boga beas atuh Ma Usih tuluy nyarita. Kekelana Nyai, mate lain teu percaya nya kana omongan Nyai tetapi aya nu teu kaharti ku mate. Nah, make teu dahar ti kamari naon sababna teh? Mun margi teu nyangu mah da beasna ge teu gaduh. Kang Karta kalah kaulin luas leos teu puguh teu inget ka anak. Jawab Nyi Sarmi tegas. Nah bener Nyai teh? Mama teu pati percaya barina oge ieu. Mak, kanggo naon make ngabohong ka emak? Demi Allah, demi Rasulullah, laras emak. Nyi Sarmi kapaksa nepi ka susumpahan. Bakat ku hayang dipercaya. Ya Allah, ya Robi. Tapi kakituna eta si Karta. Nah kumaha atuh saneana teh jeung deui naon sababna ari tadi bet pasea Nyai? Nyi Sarmi kagok asong. Kulantaran ditanyakeun ku mitohana atuh derek-dek manehna nyaritakeun sakabeh nu kajadian. Lalampahan Karta dibejakeun ka indungna taya nu kaliwat. Ieu mah lain niat ngadukeun, lain ngaliarkeun taleus ateul cenah para mitra, tapi hayang ngajelaskeun ka Ma Usih ngeunaan Karta nu teu boga rasa tanggung jawab kana kawajibanana. Atuh puguh Ma Usih meuni kekerot bakat ku ambek teu panuju kana lalampahan Karta nu memang matak ngawiwirang ka kolot. Jadi si Karta teh balikna isuk-isuknya? Ka mana heula cenah? Mun emak mulina teh brai beurang duka tas di mana heula da kalah ka molotot bari nyarekan teras pasea sakumaha nu kasaksian ku emak. Nepi ka kituna eta si Karta? Nah ada di mana atunya? Meni bedegong teuing kawas eueuh nu ngawarah we. Keun kumaha rek ditanyakeun.
Nu dikamanakeun duit imah nu kamari teh? Ceuk Ma Usih bari kekerot. Nahan amarah bener-bener keheul ka anakna nu tetep bandel. Nah kantos dipasihan artos gitu ku emak teh. Sabaraha mak? Nyi Sarmi kaget panon melong ka Ma Usih nu beungeutna geuneuh. Dibere 1000. Eta gimana ku kumpul keur meuli samping. Da mah teh geus boga salin tapi si Karta ngurihit nginjem duit, basana teh watir cenah ka budak ti isuk can dibere dahar. Duit rek dibeulikeun kana beas oge. Nya hartina mah duitna rek dibeulikeun kana beas kitu ngomongna teh. Heueuh duit keur meuli samping teh kapaksa dibikeun ku emak. Tapi na ayeuna bat kitu patut. Ku teu uyahan ari si Karta. Budakna nahaon kitu patutnya. Ma Usih beuki tamah amarahna. Nyi Sarmi teu ngomong deui hatena sedih ngadenge lalakon kitu. Sabab beuki jelas bae Karta teh geus teu boga rasa tanggung jawab estu nyapirakeun ka anak jeung pamajikan. Keun bae ulah sedih nyai, urang warah si Karta teh tuman. Pek daguan heula marek nyokot sangu keur si Rojali. Aya keneh sesa tadi ngan eueuh deungeuna. Da mah teh ukur nyocolan sambal goang we. Nyi Sarmi teu nemalan. Ukur ramisak ngumaret si Panon sedengkeun Ma Usih tuluy ka jero. Rek nyokot sangu tapi samemeh Ma Usih bijil. Kurunyung Karta datang bari ngagandong Rojali anakna. Puguh Nyi Sarmi meninga jenghok da teu nyangka yen salakina rek kadinya. Geuning maneh geus aya di dieu Sarmi, keur naon euy? Ceuk Karta bari tuluy ngecagkeun anakna. Rojali ngarayap ka indungna gek diuk dina lahunan. Panon melong ka bapana. Keur diuk we kuring mah keur bara main ka kolot. Sabab watir ka budak ti kamari ngarenghik we minta dahar. Rek meuli duitna ge kalah kabeh ku bapana. Nya teuing dipake naon da eueuh beja eueuh carita geuning. Naon sia Sarmi? Gagabah ngomong teh na duit nu di mana nu be aku aing teh? Iraha maneh mere duit ka kamu? Ceuk Karta amak deui. Lantaran ngadenge omong-omongan pamajikan nu nyabit-nyabit perkara duit. Tadi nama geus rek sadar sarta aya niat rek menta dihampura ka pamajikanana jeung kolotna. Nah make ngangles, ai kamari pas sore dititah nginjem duit ka kuring teh. Ka emak. Ku emak geus dibere 1000. Tapi ka imah teu nepi geuning kalah kabalik isuk jeung amak-amakan. Na teu rumasanya. Karta ngahuleng. Amakna ngagulung jeroeun dadana asa eungap karasana. Panon Karta bolotot jajantung ratu globa kapaur. Bisi dicarekan deui kudu jadi indungna datang tu hal ieu teh geus kanyahoan ku Ma Usih. Ahirna Karta ukur ngahuleng. Bari nahan amarah nu teu bisa kedah da rumasa salah. Sada si Karta rek naon sia ka dieu? Ceuk Ma Usih ti jero tuluy kadenge nu leumpang dina palupu. Ari jol katepas nanggeuy piring dieusi sangu ke Rojali deungeuna beuleum peda kurumui ku lebu. Nya kuring mah rek menta kejo keur si Rojali karunya ti kamari can dibere dahar. Ceuk Karta bari neteu. Jajantungna ratung. Tadi ka manakeun duit aing ha? Piraku 1000 teu cukup? Leungit mah, jawab Karta sangeunahna. Atuh Ma Usih keheuleut. Teu percaya kami mah, lain leungit deuleu. Beak dipake teu puguh ku sia meureun. Palang siang sia teh macih deui ngadu kartu meureun nya. Meni eueuh euy nah hirup teh ieu. Teu inget ka anak pamajikan. Teu boga ka era, teu boga cedok pisan hirup teh nya. Ma Usih gegelendeng panon bolotot bari kekerot. Karta ngahuleng teu nemal deui. Ieu Karta, maneh teh geus kolot. Geus dewasa, geus boga pikiran, geus boga anak, maneh teh kudu tanggung jawab, yeuh. Cing atuh sing mikir piraku rek kitu wae kalakuan teh. Na teu nyaho yen ngadu teh teu meunang. Ku agama diharamkeun, ku nagara dilarang, ku umum dipika ceuceup. Piraku ku maneh dipika resep. Naon untungna tina ngadu sia? Turunan ti saha bari oge sia teh maresep kana ngadu? Jawab sia Karta. Sok jawab ku sia. Ma Usih ti popolotot. Bari sesentak Nyi Sarmi ngarasa risi sok sieun pasea rongka. Antara indung jeung anak pok manehna mihulaan nyarita. Mak parantos we lah teu kedah dipapanyangkeun. Sawios da abdi mah tiasa keneh usaha kanu sanes. Ayeuna mah bade mios we ka Sumedang manawi aya pakulian keur awewe. Tos we mah teu kedah diteraskeun. Cicing we nyai. Urusan mak jeung si Karta. Emak boga kewajiban keur ngawarah nu jadi anak. Najan geus jebrok, geus jangkung gede, geus luhur, geus boga anak pamajikan. Ari kalakuan kitu patut mah wajib keneh dipapatahan ku emak. Ceuk Ma Usih bari pepeta.
Panon molotot ka anakna nu cala ngaprek nyarita tapi kabegat manten. Nu akhir mah pok karta ngomong ka pamajikanana. Ko sarmiji gara-gara balik atuh ka imah montong pipiluan kana urusan ieu. Rek naon los-los ka dieu maseakeun mah. Awe burung sia mah. Nyi Sarmi ngaragap angen bakatku sedih. Disebutkeun awewe burung ku salakina bari jeung teu rumasa maseakeun. Kalayan teu nyarita deui Nyi Sarmi mah indit bari ngelek sang anakna. Cipanon murubut kasedekeun ku picirikeun anu ditahan. Nyai, Nyi Sarmi ke heula ye ulah kabalik. Ye sangu keur budak, teu kudu didenge si karta mah nya. Ma usih gegeroan tapi Nyi Sarmi teu malire jongjon leumpang bari ramisa. Akhirna para wargi Mausih nyarekan ka karta bebeakan ditunjuk irungna bari jeung disia-sia bakatku keheul. Tapi karta teu nemal manehna kalah kanyarane kana bilik. Pipikiran kumalayang ka mana meni loba kapaur jeung kahariwang. Nu nyarekan teu dipalire dianggap kaleng romeng nu ditakolan. Kadenge ku ceulik kenca bijil tina ceulik katuhu kawacai dina daun taleus. Estu teu aya tapak-tapakna acan. Tiga nawae para mitra sadaya, tina awahing ku jengkel-jengkelna. Mausih nepi ka gegejelig dina palupuh, sababaraha kali nepak kana takta karta bari sesentak. Tapi karta tetep we ngabetem omongan indungna teu dipalire pisan, lila-lila pok nyarita. Mak, geus lah tong loba-loba teuing nyarekan deh. Kuring aya seubeuh, na cukup sakitu mah matak olab, matak weureu. Ieu cili kuring mun asa katorekan. Sebeuh ting dicarekan asa rawing. Perkara duit isukan digantian ku kuring. Teu kudu dipake alasan pikeun nyarekan bari oge. Oge perkara si Sarmi nu kitu patut keun we antep. Sabab tanggung jawab kuring teh. Kituna teh bari tuluy nangtung. Cerut turun kaburuan barang rek ngaleos dikenyang kerah bajuna ku Mausin bari disentak. Nengekeun si karta. Sia teh geus teu ngaku kolot ka aing ha? Geus lieur atawa kumaha? Di papatahan teh lain kalah ka eling, kalah ka ngalawan sia. Lain ngalawan mah tapi meunggeus atuh teu kudu kapapanjangan bari oge bosen kuring teh. Madenge papatah meni teu matak wareg kana beuteung da. Kalau mata katorekan teh mal karta bari ngagebigkeun awakna. Hayang lesot tina cekelan indungna. Mausih meuni calangap bakat ku taak jeung keheul. Panon molohok neuteub ka karta nu ngagedig indit bangun rusuh. Teluak liuk deui atuh Mausih meninggal ketei leuleus rempeyak brak diuk emok dina golodog napas ngahegak kesang tiis meni ngucur. Ya Allah, ya Robi, mugi Gusti ngalilirkeun we kana hate pun anak. Mugi-mugi sing enggal dipaparinan kasadaran. Ulah kitu-kitu teuing kan jadi kolot teh. Mausih ngagerendeng bari ngumara Cipanon. Hate sedih nu taya papadana teu sangka boga anak bet beleweng kagedenakeun. Keur leutik mah matak gede harepan jadi gunung panangeuhan geusan panyalindungan anu jadi inung dina mangsana geus rarempo. Tapi buktina kalakuan kalah kabeuki goreng patut. Boro-boro nyaah ka indung kana papatah ge geus teu narima. Karta ngaleos indit dijajabkeun ku merebeina Cipanon indung. Hate karta teuas alahbatan batu karang geus kalimpudan ku hawa nafsu. Kakeueum ku pangaruh iblis nu resep ngagoda manusia sinar ragrag kana jurang kasalahan jeung kadoliman. Harita karta tuluy leumpang lain balik ka imahna tapi ngajugjug ka imah hajibana nu kawentar berat beunghar di lemur cileutik. Karta geus nekad rek nginjem duit keur modal usaha. Wah. Taya jalan nu hade aing kudu neangan injemeun modal ye. Sabab mun kieu tuluy-tuluyan batak cilaka, rumah tangga bakal hancur. Keun rek nyoba-nyoba diajar dagang. Modalna rek nginjem ka hajibana, kitu gerentes hate karta. Manehna leumpang ngagedig bari mawa harapan anyar. Rek diajar usaha pikeun maraban anak jeung pamajikan. Teu kacatur di jalana karta geus anyog kanu dijugjug. Harita kabeneran hajibana keur aya di imah kasampak teh keur ngabaheuhai dina kursi bari ngalepus udud padudan. Punten Pak Haji, abdi teh bade ngadeuheusan we. Manawi teh janten wagelan ieu teh, cek karta bari rengku hormat panon melong ka hajibana. Ai, mangga sok kalebet jang karta. Aya naon ieu teh cara-cara tisasari? Jawab hajibana bari cengkat lalaunan. Paroman marahmai bear marahmai ari karta. Gek diu katempona sopan pikayung yuneun geus kitu pok nyarita deui.
Hatur nuhun kana pangangkenan di Pak Haji nu sakitu saena. Name diangken geus gede hate abdi teh Pak Haji asa hasil parantos hasil we sagala rupina teh. Ai nuhun. Nuhun atuh ari katarima mah tapi aya naon atuh ujang. Meni asara reuwas ieu teh katempona ku bapa teh jiga nu dinesnaker ieu teh. Cek Pak Haji Bana bangun panasaran. Hayang geura nyaho kana maksud semahna. Di bujeng engalna wae sun Pak Haji abdi teh bade nyuhunkeun tulung ka Pak Haji teh. Manawi kersa luntur mana ngajait kanu alit nulung kanu bingung. Cek paripaosna cenah nulung kanu susah nalang kanu butuh. Paek-paek atuh caritakeun heula kasusah naon ngarapuguh mikiranana. Perkara bisa jeung henteu nama ditulung gumantung kana kaayaan atuh Jangkarta. Nah kumaha atuh ieu teh pangpangna Jangkarta nepi ka kieu teh. Sumun Pak Haji abdi teh tos kasohor jalma ngedul tukang ulin. Malah kupun bojoge dilandih abdi teh janten situ morang we kitu. Jakarta bari nyarenge. Di ditu nama ngababaraha teh sorangan nu keurubet. Ari Pak Haji ba ukur ingmut bari pok naros. Naon hartina teh Jangkarta? Nama ge disebut situ morang. Mun si tukang molor ti beurang sun Pak Haji. Kitu. Oh. Aya ku bisa ari Jangkartanya. Sok aya wae. Pantes aduh da ujang mah sok sare wae beurang teh. Sedengkeun ti peuting ulayaban kawas kalong. Kitu meureun ujang teh nya. Ari kuna mah ti peuting disadiakeun keur istirahat, urang teh ngaso. Ti beurang urang kipayah kitu tah. Nyiar kipayah keur kabentingan anak jeung pamajikan kitu meureun. Haji Bana geus ngarti sabab lalampahan karta. Geus padanya unggal peuting ngadu kartu di imah Ocim. Rumaos Pak Haji, rumaos pisan abdi teh. Memang leres kitu nanging tiwangkid ayeuna kapayun mah abdi teh sadar sarta eling kana sagala rupina. Yen kalakuan kitu teh lepat. Mari tadi teh tos diseuselan ku pun biang dugi kabayak bersih abdi teh. Matak ngenes kana hate. Tah kumargi kitu pangna abdi nepangan ka Pak Haji teh bade nyuhunkeun senjata pitulung kitu tah. Ai. Nya kumaha kasusahna jeung kumaha nulunganana atuh. Abdi teh hoyong diajar dagang Pak Haji bade usaha we milari rejeki nu halal. Ladang kesang sorangan, alim ngadu atawa ngarah ngarina. Nanging abdi teh gaduh modal, margi bujeng-bujeng kanggo modal dagang dalah kanggo nedasa di dinten ge kalintang sesahna abdi teh. Tah kitu dasarna mah Pak Haji, karta bisa pisan nyaritana malah bari jeung pepeta. Nya kaharti. Syukur ari boga pikiran kitu mah. Tapi kumaha nu dimaksud ku Jangkarta teh? Sok sebutkeun sing jelas atuh, ngameh kaharti ku bapa dihartikeunana. Sumun taya sanes nu bada dinamut artos we kanggo modal. Manawi Pak Haji percanten ka abdi tah kitu maksud teh. Karta jiga nu asa-asa. Nya sakumaha butuhna jeung deui kumaha carana? Iraha rek mulangkeun dari kewajiban anu nginjem mah kudu mulangkeun Jangkarta. Cek Pak Haji taliti naker. Teu wani gagabah nginjemkeun ka Jangkarta sabab sarerea ge kacida ati-atina bisi katipu. Teu ageng Pak Haji 50.000 we cekap margi nu dimaksud ku abdi teh mung sakadar icalan leutikan. Nu tiasa di ku modal sakedik kitu. Rupi mayarna mah upami tiasa mah hoyong dicicil we salami 5 sasi supados teu abot teuing ka abdina. Tak kitu we Pak Haji. Haji Bana ngahuleng rada lila. Mikiran omongan karta lain teu karunya ka jalma model karta. Oge lain teu hayang nulung ka Haji Bana, tapi dumasar kana pangalaman nu geus-geus. Lalampahan karta teh pika keheuleuan batur wungkul, sabab geus lain sakali dua kali unyam injem ka batur bari jeung teu bener mayarna. Dina dasarna mah Haji Bana teh jalma berehan, tukang tutulung kanu butuh, tukang tatalang kanu susah. Lain hiji dua jalma nu leutik dijait ku Haji Bana tina kasusahan anu pohara. Malah mah para mitra sadaya urang lembur cileutik geus loba anu ngasaan, loba anu ngarasa pitulungna ti Bapa Haji Bana. Tapi ari ka Jangkarta mah mikirna ge sababaraha kali. Lain ku lebar, lain ku koret, tapi Haji Bana kacida ceceubna ka jalma nu resep ngadu. Komo da karta mah geus kasohor,
Sararea geus pada nyaho kana lalampahanana. Da Karta mah para mitra sadaya kalakuan teh tukang ngadu. Sun kumaha Pak Haji tiasa tanapi henteu disuhunkeun ridho galihna we. Karta ngagebahkeun nu keur mikir. Haji Bana cengkat lalaunan pok nyarita tenang naker. Janggarda, ari kuring teh memang hayang nulung ka Ujang teh, tapi berat mun kitu carana. Ari sabab kuring sorangan kaayaan batan sakieu. Duit teh teu loba sakumaha ceuk sangkaan Ujang. Kuring rek mere nginjem ka Ujang tapi mayarna kudu sakaligus sameme setengah tahun. Oge kudu make boreh pikeun ngajaga hal-hal nu teu dipiharep. Tak kitu ceuk Pak Haji Bana nyarita terang-terangan tina urusan unyam injem jeung tina urusan boreh ka Karta. Nu dimaksud ku Haji Bana ameh puguh cekleunana. Para mitra kaum dangu, kumaha atuh Karta? Ayeuna Karta nu ngahuleng. Manehna bingung ari dibere syarat kitu mah sabab teu boga keur borehna. Jeung asa berat mun kudu mayar sakaligus. Karta kahudang deui panas hatena. Asa diteung-teuinganan ku Haji Bana. Dasar sifat gede amek pangaruh eleh main sok babari naik darah. Harita ge kitu ngadenge jawaban ti Haji Bana dadana karasa eungap. Pangaruh nafsu nu mimiti ngaduruk pipikiranana. Ya eta mah pikir-pikir we ku Ujang sanggup lamun kitu. Berat Pak Haji sabab kuring teh teu boga borehna atuh. Kajaba lamun Pak Haji daek narima boreh nu keur dicicingan ku indung kuring. Nyatana tanah jeung imahna cukup atanapi henteu sakitu. Ceuk Karta saingetna. Teu mikirkeun ka indung anu geus rarempo teu boga rasa teu boga jeung teu boga baraya deui. Mung ari nu indung Ujang mah sabab kudu aya idin tinu bogana. Ari kuring mah teu hayang barang nu mata kamam. Sabab moal teteg dina nyekelna oge. Jung we bebeja heula ka Mausi sarta bawa susuratanana. Ku kuring rek dicekel. Tah lamun kitu tangtu duit dibere. Cek Haji Bana mere harepan. Atuh meni ngemplong hate Karta. Paroman para mitra sadaya harita teh. Bear marah mai sabab asa manggih jalan nu hade. Pikeun meunangkeun duit nu baris dipake modal teh. Nya nuhun pisan Pak Haji ke antosan atuh sakedapnya abdi bade nepangan heula pun biang bade badanten sakantentan ngabantun seratna abdi teh. Jig we kade sing bener babadamianana. Sabab kuring mah moal narima barangna, moal mere duitna lamun teu luyu jeung nu boga tanah. Ida, abdi ge moal kumawantun ari teu disatujuan ku Pak Haji mah. Datang tos Pak Haji ge moal beres ge Pak Haji ka payuna teh. Kitu tah nu mawi permios atuh Pak Haji. Leos Karta balik heula ka imah indungna. Ari Haji Bana ngadagoan bari ngelepus udud padudan. Nuluikeun nu tadi pipikiran Haji Bana kumalayang ka anu anggang ka alam nu bakal datang. Sarta nginget-nginget kana kajadian nu geus kaliwat. Dina hatena nimang-nimang pamenta Karta, naha cumponan atawa ulah. Tapi can aya jawaban nu pasti sabab Karta keur badami heula jeung indungna, kitu pamikir Haji Bana. Ari Karta harita geus tepi ka imah Mausi, terus ngageroan bari ngatrokan panto. Tapi teu aya nu nemalan jeung deui pantona dikunci. Karta bingungeun manehna ngomong sorangan. Haina ka mana tuh indung teh nya? Apan biasana oge tara init-initan ieu teh. Nakacai atawa ka mana itu? Tapi ada janelana mamuka geuning, rek bunga we ti dinya. Karta tuluy nguliwed ka pipir imah kalacat naik kana janela. Tekung silila geus aya di tengah imah rarat-reret nempoan ka unggal kamar. Preh nempok ngon indungna bet panasaran tuluy asup di kamar ngajanteng mikir. Lamun aing badami jeung indung yakin moal diidinan. Sabab tadi tas nyarekan bebeakan ka aing sakurang-kurangna ambekna teh aya keneh. Nu akhirna aing bakal dicarekan deui. Takulantaran kitu aing leuwih hade maling-maling we ngagadekeun ieu tanah jeung imah kalayan ulah bebeja. Tapi kumaha surat-suratna nya? Teangan we ayeuna pasti kapanggih ku aing. Ceuk Karta dina hatena. Tuluy nyingkabkeun kasur teu aya naon-naon iwati lamah-lamakan nu teu kapake dipake nilaman kasur lepet. Karta panasaran ret kana pago reyod tuluy pantona dibukakeun. Kabeneran teu dikunci breh katempo pakaian indungna nu geus barutut. Numpuk dina hamalan tengah ari hamalan handap dieusi parabot laleuti.
kayaning panci gelas senok jeung keler ari hamalan luhur dieusi ku papakean nu rada aralus keneh kabaya jeung samping kebat numpuk karta susur sasar kana hanapeun tumpukan pakaian gorehel manggih bungkusan leutik dibeungkeut ku karet geulang. Ieu jigana macing urang buka berai eta bungkusan dibuka barang breh tetela bener aya surat tanah nu indungna ku karta dibaca lalaunan tetela masih keneh ngaran bapana nu geus maot jadi kanyahoan eta teh tanah nu bapana. Beres ini lah teu kudu loba ting-cingcong pokona mah duit kudu meunang ieu surat kudu dirawat ku Pak Haji Bana minangka borokna. beres lah cek karta bari tuluy meresan deui papakean sina kawas tadi ngarah teu kataraya urut uyup ayap sanggeus sagala tarapti karta kaluar deui ti imah make jalan jandela sabab bantoma dikunci kenceling indit deui ngajugjug ka imah Haji Bana. Surat tanah disakuan lempang ngagandeang bari heheotan. Gancangna carita. Karta geus tepi ka imah Haji Bana. Malah mah geus adu hareupan deui neruskeun perkara tadi. Karta katempo marah mai tanane bungah jeung gede harepan. Sabab yakin bakal hasil menang duit. Kumaha jang Karta diidinan ku tuang ibu. Ai kawitna mah henteu Pak Haji. Nanging sabada diterangkeun pamaksudanana pun biang ngawidian. Malah mah atoheun margi abdi jadi sadar sarta boga niat anu kacidahadena. Atuh aya nya akhirna mah surat tanah dipasrahkeun sarta teu ngahalangan lamun tanah dianggo borah. Tak kitu Pak Haji? Jawab Karta tegas. Ngomong teu siga-siga nu ngabohong bubuhan geus dirarancang ti tadi keneh. Ari Haji Bana ujug-ujug percaya we lantaran ayeuna mah omongan Karta teh darianaker taya alasan pikeun curiga. Nya syukur atuh ari kitu carana mah kuring ge nu meuli bunga. Ari sabab urusan teh jadi lancar. Cing ka dieu keun mana susuratanana? Ieu Pak Haji. Saur surat tanah dibikeun ka Haji Bana. Tuluy ditampanan sarta diilo rada lila geus kitu poknanya. Geuning nu mang omo cenah ieu teh. Na kasaha ragrag warisna? Geus dibeberes acan. Mun pun bapa dicekelna ku pun biang teu acan ragrag waris, margi pun biang aya keneh. Nanging apana Pak Haji ge kauninga yen mang omo teh teu dua teu tilu dengan hiji-hijina. Abdi anakna janten upami pun biang parantos pupus teh mah yakin ragrag waris teh ka abdi. Nu mah Pak Haji mah teu kedah cangcaya lah. Da mulai nu nyisi kudi pokona mah komo deui ieu mah geus diidinan ku pun biang. Pokona mah beres Pak Haji dina hal ieu mah. Jawab Karta tegas. Nyarita meninorolang lir kacang ninggang kajang. Dina urusan kagorengan mah meuni babari pisan geuning Karta teh. Malah mah para mitra sadaya nyaritana estuning pinter, namahan kapercayaan pikeun Pak Haji Bana. Harita Pak Haji Bana ungut-ungutan tanani ngarti, kacurigaan leungit ari sabab najan Karta teu mayar hutang oge geus kacekel barangna. Nu tangtu harga eta tanah leuwih ti duit nu diinjeumkeun ku Karta ayeuna. Oh nya syukur atuh syukur pisan ari kitu mah. Kaharti ku kuring oge. Tapi rek kumaha nginjem duit teh narek 50.000 wae. Ah sakitu we Pak Haji. Sabari ageung teuing mah bisi eungap dina mayarna. Leheung basa upami usaha lancar kumaha lamun macet. Pan kabeureuyan meureun janten ayeuna mah sakitu we heula. Ngan abdi teh nyunkeun waktos we rada lami atanapi satungtung teh can tiasa mayar mah wayahna we ulang ngaboreg. Da Pak Haji mah tos nyepeng tanah cek Karta darianaker. Oh lamun duit teu kabayar kumaha narido mun tanah dijabel. Nya ari geus yakin abdi teu kiat mangga teh teuing nanging ulah nganggo wawatesan gitulah. Ieu mah sasanggupna abdi we. Oh nya teu naon-naon kitu ge ngan kudu aya surat perjanjian nu disatujuan ku urang duaan. Jang Karta kudu nulis dina segel tanda yen ujang narima boga hutang ka kuring sarta borohna tanah. Kumaha daek? Mangga Pak Haji. Babari nu kitu malah. Sok urang ngadamel we. Harita keneh Karta nulis surat perjanjian dina kertas segel. Disaksian ku Pak Haji Bana geus kitu duanana neken dina eta surat tandaning satuju jeung sahate. Sabada Karta neken eta surat tuluy nyarita. Mangga nyangakeun surat perjanjianana Pak Haji. Mugi-mugi sing lancar we. Cek Karta bari nyodorkeun surat. Ku Haji Bana ditampanan bari nyarita. Ieu surat dicekel ku kuring.
urang hijikeun jeung surat tanah. Lamun engke aya urusan jeung Inung Ujang kari nyodorkeun ieu surat we. Sabab geus cukup jadi bukti. Tayuna kari narima duitna pek dagoanya. Mangga Pak Haji, hatur nuhun sateu acanna. Haji Bana asup heula ka imah. Bari nyekel surat tea sedengkeun karta ngadagoan ditepas bari nyarane bangun tumanina. Hatena guligah dina pipikiranana geus ngagambar yen manehanana bakal manggih kasenangan. Sabab boga pimodaleun anu cukup. Robah ayeuna mah hirup teh lah moal eleh teh ku batur. Muga-muga we usaha sing hasil sarta sing aya mangfaatna keur sarerea. Kitu ceuk pikiran karta paromana bear marah mai. Tekung silila Haji Bana geus bijil deui bari nyekel duit sagepok. Ribuan wungkul atuh 50.000 teh katempona mah loba pisan. Panon karta meuni hejo jajantung ratug atoh pacampur jeung melang. Opek bilang deui jajeg atawa henteu 50.000 ceuk Haji Bana bari nuna duit dina meja. Gap ku karta ditarima tuluy dibilang bari rada ngeleper. Kakara harita nyekel duit sakitu lobana da biasana mah 1000 ge seuseut. Rengse para mitra sadaya karta ngitung duit tuluy nyarita. Leres Pak Haji atur nuhun lah. Abdi nampi artosna nyangakeun tanahna mugi-mugi sing mangfaat ka sadayana. Ceuk karta bari nyakuan duit. Nya syukur Ujang sami-sami urang silih doakeun we. Ngan omat sing bisa ngagunakeun duitnya. Ulah dipake awun tah teu puguh. Sing bener usahana, sing jujur jeung leukeun. Ulah bosenan, muga-muga hirup jeung kahirupan. Ujang sing hurip kitu tah. Ulah kawas nu geus jeung deui omat ye karesep kana ngadu kudu ditinggalkeun nya. Sabab eta teh goreng kabina-bina. Moal aya mangfaatna. Ai kuring mah menta boros tanah sote lain butuh-butuh teuing ku tanah. Lain hayang-hayang teuing dibere boreuh. Ngan ieu mah minangka pecut pikeun Ujang. Sangkan mikir bari jeung prihatin. Yen ngaladui teh hese. Mun geus boga pikiran kitu sing hati-hati dina ngagunakeunana. Sangkan kapetik sari hasilna, kaala rasa buahna. Tah kitu Ujang. Ceuk Haji Bana mepelingan. Ku karta kaharti pisan. Hatur nuhun Pak Haji katampi kateda pisan piwajang teh. Ku abdi bade diestokeun pisan kanggo nyaangan jalan hirup abdi nu surem. Mugi-mugi tiwangkid ayeuna mah sing caang, sing lancar sareng mangfaat. Tah bener kitu. Syukur ari kaharti mah atuh. Sanggeus rengse babadamian sarta geus wareg ngobrol. Karta amitan ka Haji Bana leos balik bari mawa hate nu lugina. Lempang para mitra dangah semurusuh. Ani asa pang akang nawe boga duit 50.000 nu asa babari pisan beunangna. Teu inget yen eta duit teh sasat ngajual Inung, ngaborehkeun tanah jeung imah, jeung kahormatan anu jadi kolot. Cag urang tunda heula lalampahan karta. Ayeuna kocapkeun Nyi Sarmi jeung anakna. Barang datang ka imah gauk Nyi Sarmi ceurik tina awahing ku nyeri-nyerina jeung sedih. Rojali nu can ngarti kana naon-naon nurutan ceurik. Nyusup kana lahunan Inung bari jeung nyekelan beuteung anu murilit da puguh lapar. Nyi Sarmi jiga nu poho kana diri teu sadar kana kaayaan ceurik sabebasna. Aya ngabudalkeun perasaan anu ngabagel dina hulu angen, asa seueul jeung eungap karasana. Hate peurih ariras ku kalakuan salakina. Nu beuki dieu kalah kabeuki pikanyerieun, geus taya harepan kana hirup tentrem jiga batur. Kalah kaloba pipaseaeun, tapi lila-lila mah Nyi Sarmi repeh ceurikna. Kasedih jeung kanyeri rada ngurangan, Cipanon tetep murubut ngahujanan kana punuk Rojali nu nyuuh kana lahunan. Nyi Sarmi kacida sedihna nempo anak nu katalangsara. Ujang anak emak, sing sabar kasep, sing tawakal. Muga-muga hidup mah ulah kang ngalaman jiga kieu. Sing gede milik, sing gede darajat, ulah sangsara kabina-bina. Kumaha didoakeun pisan sing bagja. Nyi Sarmi ngusapan sirah anakna, bari teu weleh hujan Cipanon. Ngan sakitu anu bisa diserenkeun ka anakna mangrupa doa sangkan engke isuk jaganing pageto aya dina mulus rahayu berkah salamet. Ai mere ku hartabana mah Nyi Sarmi minangka kolot ka anakna teu boga. Hartabana mah ngan saukur mere ku doa. Keur kitu kurunyung mah usih datang bari mawa sangu sapiring. Ngantirkeun anu tadi da boga Nyi Sarmi kaburu balik. Ma usih kacidawati reunana kaminantuna nu dinyeri ku salakina.
Karo Jali leuwih watir sabab budak teh teu boga dosa, kudu milu nanggung kana kahirupan anu pait. Nyai, ya sangu keur si Ujang kopikeun bisi nglapareun manten. Cek Ma Usih bari mikeun sangu sapiring ku Nyi Sarmi di tampanan. Nuhun emak meni dianteurkeun. Hapunten abdi teh kapaksa mios ngantunkeun emak. Margi teu kiat nguping kasauran Kang Karta. Nyi Sarmi murubut di Cipanona, sedih asa kasuat-suat mung waktosna kabujengse.